Iya jambu naon Mai? Jambu kristal. Waduh, jambu kristalnya. Selasa anu bade butuh ka dieu ya. Tah, saudara. Berarti ini teh keur panen meureun. Keur panen 15.000 per kilo. Oh. Jadi 5.000 sakilo teh. Tah. Aku jualan deh 205. Berarti ya sabaraha hektar ya di jambuan teh Mai? Ya aya 250 batang mah. Ieu teh di jambuan teh. Ya lumayan euy. Lumayan keur panen mah. Berarti sakali ngalat sok menang sabaraha kilo? Yang untut bae kanggo lupalay yang ngadadak ngalah segar. Rata-rata sok menang sabaraha kilo? 5 kilo atau lebih? Nya ai keur musim ieu mah 50 kilo gengeng. Ya, tah jadi anu bade meser jambu kristal teh tinggal dongkapnya ke Mama Ai. Dongkapnya ka dieu ka Leuweung Gede. Tah jalan Ceuleus. Jalan Cileui. Tah muhun saudara, jadi enak teh keur ngalat jambu kristal. Ayaan ya lumayan. Keur panen nya Mai. Panen bisa kedik kadang. Ya lumayan lah. Nah nguntut sih anu arageungna nguntut. Alit aya nu ageung aya. Jambuna bagus. Bagus. Tampak. Berarti aya jambu kristal kieu mah halusnya eueuh non sebenarnya ulet-ulet gitu. Ya aing telat ngungkusna sok aya. Aya bae jadi. Telat ngabungkusan gitu ya di plastikan. Tapi jarang-jarang siga jambu kletuk berarti nya. Jarang. Nu kieu mah jarang loba uletan gitu teh. Cina anu kieu mah sakedik. Oh. Pasti tukun meser ngalit bae alhamdulillah. Berarti telung si jambu herang gitu teh cirinding geus matangnya. Geus manis lah. Nah, jadi barudak dulur-dulur nu bade senang jamu kana kristal datang bae ka bumi Mamah Ai. Nu alamatna di Desa Leuweung Gede nu arah ka Ceuleus. Jembatan Ceuleus. Masih aya jambunya. Bae jambuna teh. Geus musim hujan. Kurang air, Kurang cai. kurangan cai. Pama beda jeung cai hujan. Teu tiis.